Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita. Tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan pamudah-mudahan ieu carita sing jamten panglipur kana kalbu pang beberah kana mana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Citurundul katut bapana anu mana harita nuju aya di perjalanan nyaeta bade ngalongok anu jadi lanceukna Citurundulnya. Anu mana lanceukna Citurundul anu awewe kaserang panyakit anu teu wajar nyaeta cara renang teh ya. Kalayan dibarengan ngaluarkeun bau hanyir teh. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Gancangna dina ieu carita. Wanci sareureut budak kira-kira jam 8-an peuting. Citurundul jeung bapana geus nepi ka hareupeun imah anu ditujuna. Hiji imah anu basajan, imah panggung ukuranana kurang leuwih 5 ka 3 meter. Di hareupeunana aya tangkal jambu batu, dahana rada ngaroyong kana jang jalaneun. Nyaeta pisan imah Nyi Yayah lanceukna Citurundul anu keur gering teh. Ari Nyi Yayah kawilang geus lila laki rabina jeung Kang Damin salakina. Nya kurang leuwih 15 taunan mah aya. Ari pakasabanana Kang Damin manehna jadi saurang tukang tembok atanapi tukang bangunan anu biasa digawena ka daerah-daerah anu jauh. Malah sok mentas ka daerah luar Jawa. Sedengkeun Nyi Yayah di imah manehna oge kawilang awewe anu rapekan. Di imahna wawarungan dagang sarupaning gogorengan jeung asakan katut anu lain-laina sabangsaning kabutuhan dapur. Boga anak 2. Nu hiji anu panggedena lalaki umurna kurang leuwih 12 tahunan. Ari anu bungsu awewe umurna karek 4 tahun can asup sakola. Kalacat mangkat mak ngalacat kana golodog tuluy uluk salam bari ka katrok. Punten. Punten. Jang. Buka panco ieu bapa teh lemur jeung si Sujang. Pokna bari ngajanteng luhureun golodog. Teu lila brai panto muka. Aeh bapak, sareng si Ujang. Yap kalalebat. Ceuk anu muka panto anu taya liam ti Kang Damin minantuna mangkat mak. Nya Jang. Ceuk mangkat mak tuluy weh asup ka jero dituturkeun ku Citurundul. Gek 2 nana dariuk dina kursi pahareup-hareup jeung minantuna. Kumaha ayeuna si Nyai teh? Rada mendingan? Ari barudak di marana. Ceuk mangkat mak bari rutret nempuan incuna.
Anger kitu wae Pak. Ayeuna mah saleuheung rada teu gegerungan teuing. Tos peureum tidur isa keneh ge. Barudak mah ngarendong di akina. Tembal Kang Damin. Oh nya syukur atuh sugan we teu kataterusan. Beh dituna nepi ka cager sabihara-sabihari deui. Memang nanggeus diubaran ka saha kitu? Tanya mangkat madeui bari mencerong kana beungeut minantuna. Tadi basa sonten, abdi nyuhunkeun cai ti Pak Ustad anu aya di lembur Lembang Bolang. Duka saha nami nama hilap deui. Aeh muhun Pak Ustad ujang pami telepat mah. Nya lumayan rada sakinten, teu janten deui sapertos kamari-kamari. Kang Damin ngajentrekeun. Eta geuningan. Nya cimanya wae ari syariat mah. Mudah-mudahan cing nuluy cager ka dituna. Ari anu carenang dina beungeut nya kumaha jang? Jeung ari awakna teu ngaluarkeun hanyar deui jiga kamari-kamari. Angger keneh we ari eta nama Pak. Mung rarepungkul teu jajeritan kawas wengi-wengi kamari. Kang Damin nerangkeun kamitohana. Sajongjongan mangkat mah teu nyarita deui. Ari Siturundul anu tita tadi ngabandungan manehna mah ukur unggut-unggutan. Teuing naon anu aya dina jero pikirna. Tapi antukna pok nyarita ditujukeun ka lanceukna. Kang, uing rek nempo si Ece ka kamar ayeuna nya. Bari ngareret ka Kang Damin menta idin. Nya sok we jang. Keun we akang mah di dieu we jeung Bapak. Geus puguh kitu mah mitra. Kojengkang Siturundul ngojengkang kebat muruk kalawang kamar lanceukna. Barang manehna geus aya di kamar. Katempo lanceukna keur sare bangun anu ti beranaker. Tapi ari beungeut nama sakumaha anu dicaritakeun tadi ku lanceukna. Carenang sagede-gede karesen jaba ngaluarkeun bau hanyir deui tina sakujur awakna oge. Kumaha aing ngubaranana nya? Da sidik aing mah teu bisa ari kudu ngubaran panyakit anu jiga kieu mah. Bisa sote lamun ngalawanan jurig atawa siluman. Tapi bisa wae ketak ieu panyakit lanceuk aing teh memang dilantarankeun ku ayana jelema telenges anu ngewak ka lanceuk aing. Terus ngirimkeun ka sakit jiga kieu ngalewatan leungeun dukun teluh. Mun kieu carana mah aing kudu bisa nganyahoankeun saha eta dukuna. Moal kitu si dongkal deui mah. Tapi da asa mustahil. Sababan manehna geus janji ka aing yen moal milampah pagawean juga kitu deui. Ceuk geurentesna bari neuteub seukeut kana beungeut lanceukna. Parat nepi ka dur bedug subuh mitra. Nyiyayah teu jadi-jadi deui. Maksudna teu jejeritan kawas peuting-peuting samemehna. Atuh pohara aratoh jeung barungahna mangkat majeng Kang Damin teh. Ku karek sakitu oge susuganan kahareupna bener-bener pulih, sehat sabihara-sabihari deui. Nepi ka meunang samingguna Siturundul cicing di imah lanceukna. Maturan Kang Damin. Ari mangkat mah teu terus cicing bulak-balik we sapoe kadinya isukna balik ka lembur. Da puguh boga kawajiban manehna oge nyaeta pagawean anu matu ngagarap sawah dununganana. Disebut dunungan sote pedah mindeng nitah macul atawa migawe anu lainna ka manehna. Di eta jalma anu boga sawah. Da ari kangaranan kuli di sawah mah teu netep jiga di pabrik atawa dina bangunan. Saha wae anu nitah teu anger di saurang. Aneh mitra. Dina jero saminggu eta salila aya Siturundul mah lanceukna teh tarapi kahariwangeun kawas kamari-kamarina. Ngan angger ari kasakit mah acan cager-cager. Beungeutna anu carenang angger eueuh tanda-tandana pulih deui kawas sasari. Kocapkeun dina hiji waktu harita wanci sareupna. Siturundul keur diuk ngariung di kamar jeung lanceukna nyaeta Nyiyayah katut salakina. Dari budakna mah tisaprak indungna kata rajang gering seperti kitu teh geus jarang sarare di imah. Sok ngarendong we di ninina nyaeta indung Kang Damin salakina Nyiyayah. Ongkohanan imahna oge da teu jauh ti imah eta. Ukur kahalangan ku 3 suhunan. Pok Siturundul nyarita ditujukeun ka lanceukna. Ari memetina kumaha ieu teh, Cek?
mimiti katrapna maksud uing teh. Cenah bari neuteub seukeut kana beungeut lanceukna. Mimiti nama basa Ece tas teu cai tas ngisikan. Teu pupuguh jug rumram beungeut Ece jadi aratul asa katrapan ku memerang awi. Tuluy we ku Ece teh digaro da aratul jeung panas we deui karasana. Geus sabaraha lila ti mimiti katrap nepi ka ayeuna teh, Cek? Ceuk si turundul paneteupna teu leso tina beungeut lanceukna anu barandul jeung naranahan. Nya aya meureun kurang leuwih ari sabulanan mah nya Kang. Nyi Yayah ngareret ka salakina nu keur diuk nyarande kana tihang kamar. Acan ari sabulan mah atuh Nyi. Maju ka 3 minggu paling oge. Kang Damin ngajelaskeun. Ari akang geus ka mana jeung ka saha wae tatamba atawa nyieun ubarna. Si turundul malik nanyana jadi ka Kang Damin. Geus aya asanari ka 5 urang mah. Nya maksud akang teh ka 5 urang jeung anu kamari ti Pak Ustad. Kumaha nurutkeun cek eta anu 5an Kang? Nurutkeun pamanggihna sarta kateranganana ngeunaan kasakit si Ece. Nah gering biasa atawa kacampuran kuno teu pararuguh. Ceuk si turundul beuki talete tumanyana teh. Ari cenah mah ceuk anu 5an ge sarua nyebutkeun. Yen lanceuk ujang teh keuna ku pangheureyan, tapi da teu nyarabutkeun ari saha-sahana anu ngaheureuyana mah. Maksud akang teh teu nyarabutkeun saha jelemana anu delekana. Kang Damin nerangkeun ka si turundul dumasar keterangan ti jalma-jalma anu kungsi ku manehna dipun tangan tulung. Teu puguh atuh ari ukur bisa nyebutkeun kitu hungkul mah. Teu nanaon ketang soal teu ngabejakeun saha sajalmana mah. Asal bisa nyageurkeun kana kasakitna we. Anu penting anu gering bisa cager tur sehat sabihara sabihari deui. Ceuk si turundul deui nandeskeun. Nya eta kitu ujang. Ece teh asa kasiksa we ari kudu terus kieu mah. Leheung ayeuna mah teu pati aratul jeung paranas kawas ti heula-heula. Jeung asa heran deui ti barang aya ujang maturan ka Ece. Jadi teu aratul teuing kawas saacana. Tapi da angger geuning barandul dina beungeut macan leungit. Kumaha tuh ngubaranana? Nyi Yayah ngumahakeun ka si turundul. Insyaallah ke pada magrib kuing rek dicoba disyariatan Cek. Ayeuna sakedeung deui dur magrib kuing rek kacai heula nya Cek Kang. Kituna teh bari cengkat tina diukna rek kacai. Sabab sakedeung deui ge nincek waktuna salat magrib. Atuh geus puguh kitu mah. Kang Damin jeung Nyi Yayah oge carengkat tina diukna rek kacarai pikeun ngajalankeun ibadah salat magrib. Saenggeus beres salatna, si turundul tuluy wiridan hanada ka Nu Maha Kawasa sangkan dibere pituduh geusan bisa nyageurkeun anu jadi lanceukna. Nepi ka akhirna, nincek ka waktu Isya. Si turundul terus ngalaksanakeun salat Isya di kamar lanceukna. Rengse salat si turundul bebeja heula ka lanceukna yen manehna rek ngamimitian ngajalankeun tarekahna. Si turundul papadon sangkan kadua lanceukna ulah ngaganggu ka manehna. Lanceukna oge surti kana naon anu rek dilakukeun ku si turundul. Nya didoakeun pisan ku akang. Sangkan tarekah ujang cing manggihkeun jalan pikeun piubareun lanceuk ujang. Ceuk Kang Damin geus kitu mah kaluar ti jero kamar ninggalkeun si turundul anu keur silaluhureun sajadah. Aing kudu sagancang bisa nyageurkeun kasakit lanceuk aing. Sabab lumayan geus lila aing cicing di dieu ninggalkeun kewajiban pagawean di imah dunungan. Jaba asa hariwang deui ieu teh ka kulawarga juragan Marna. Bisi aya hal-hal anu teu dipiharap. Tapi aing moal bisa wakamulang saacan mastikeun lanceuk aing cager tur sehat deui mah. Duh kumaha carana nya? Ya Allah mugi Gusti maparin pituduh sareng jalan kedah kumaha abdi narek kahanana. Ceuk si turundul sajeroning keur silana. Sabot keur mikir kitu, jorojoy manehna asa inget kana ieu kleutik anu aya dina sajeroeun bajuna. Tuluy ku manehna diragap bari lalaunan di pesat. Syariatna susuganam tina ieu kieu hakekatna mah ti Gusti anu Maha Suci nu ngabogaan kawasa sarta ngawasa kana naon rupa hal anu tumiba ka umatna.
Cik Aki uing menta bantuan ngaliwatan ieu itek pangwaris ti Aki. Kudu kumaha sangkan kuring bisa ngubaran lanceuk kuring. Kitu grentesna si Turundul bari ngusapan iteukna ditungtung nepi ka tungtung. Cacap ngagrentes kitu. Reup kayaan di jero kamar ngadadak jadi poek. Tekung silila. Brai di hareupeun si Turundul anu tadina bili kamar teh ayeuna mah robah. Katempo ku si Turundul aya hiji jirim lalaki sapantaran jeung Kang Damin. Tapi ari rupana mah teu pati sidik. Lila-lila les eta jirim ngiles. Kayaan tetep caang tapi ayeuna mah teu katempo aya nanaon. Sahari tadinya sidik aing ningali hiji jirim jalma lalaki. Tapi teu wau. Si Turundul ngagerendeng. Barang maneh nangareret ka urut jirim anu tadi ngiles. Ceuleugedeg samar-samar katingali aya jirim anu ngabeuleugedeg. Ieu mah wujudna rada bongkok. Sanggeus ditelek-telek tetela eta jirim teh tayalian ti jirimna Aki Dongkal. Si Turundul langsung cengkat tina diukna. Karek oge maneh narek engab pisan nyarita. Les jirim Aki Dongkal anu aya hareupeunana oge sarua. Saharita geus ngiles deui taya tapak-tapakna acan. Jaan di jero kamar balik deui ka wastadi. Ukur caang di caangan kudamar cempor anu meleketetet. Aki Dongkal, aing boga kayakinan. Pasti geuringna lanceuk aing teh aya hubunganana aya patula patalina jeung eta Aki. Kurang ajar sia. Dijorag ayeuna keneh ku aing ka tempatna. Kitu grentesna. Terus maneh nangarapetkeun kadua leungeunna di hareupeun dadana. Iteukna dicekel kedua leungeunna. Teu lila ti harita blesat tina embun-embunan si Turundul aya hiji cahaya bodas anu langsung ngeblesat keluar. Saterusna ngumpul ka jumantara ninggalkeun raga badag si Turundul anu masih keneh dina kayaan keur sila di kamarna. Blesat eta cahaya bodas nyirorot ka hiji tempat. Ceuleugedeg eta cahaya robah ngajadi jirim si Turundul. Aing ayeuna geus aya di hareupeun imahna Ki Dongkal. Dasar aki-aki tukang teluh. Teueuh kakapok sia. Waktu ti heula ka aing geus janji cenah moal ngalampahkeun deui pagaweanana saperti kitu. Sarki! Sarki, keluar sia peot. Yuh aing datang rek ngayakeun balitungan ka sia. Dasar aki-aki turunan jurig sia. Si Turundul susumbar di hareupeun hiji imah anu tayalian manehna teh harita geus aya di hareupeunna imah Aki Dongkal. Blesat katempo ti jero imah aya hiji jirim kaluar. Celek eta jirim anu tayalian jirim lemesna Aki Dongkal geus nangtung hareupeun si Turundul. Aturan ujang aya naon leuwas-leuwas ngadatangan ka Aki? Pokna bangun anu teu ngarasa boga salah jeung dosa. Aya naon sia. Sia geus ngagawekeun ka aing aki-aki peot. Jalir tina janji sulaya tina sumpah. Keur naon sia tadi di jero gogobrog hah? Si Turundul geus teu make adab-adaban deui nyaritana teh. Awahing ku ngarasa ambek ka Ki Dongkal. Ke aya naon ieu teh? Naon anu dirasa? Datang-datang jeung langsung nyarekan jeung popolotot sarta sesentak kitu ka Aki. Pok caritakeun heula anu jentre naon anu jadi marga lancaranana. Walon Aki Dongkal angger can sadar kana kasalahanana. Yuh dengek ku sia aki-aki peot. Aing ayeuna rek tumanya. Tapi awas ya kudu dijawab secara jujur. Ulah ngabohong. Sabab lamun sia ngabohong, wayahna ulah nyalahkeun aing lamun awak sia ku aing bakal dibinasakeun nepi ka ancur. Ngarti? Inya moal ngabohong Aki mah. Sok aturik aya tanyakeun naon tanyakeun teh. Tembal Aki Dongkal katara bangun anu ngeleper sakujur awakna. Ngarasa sieun ku ancaman si Turundul. Dina waktu sababaraha poe ka tukang ka sia aya nu datang saurang jalma lalaki. Rek naon eta maksudna? Maksud eta jalma rek naon? Sok jawab. Ceuk si Turundul nanyana kitu teh dumasar tina panempona keur basa di kamarna tea.
Sakedapan Aki Dongkal teu waka buru-buru ngajawab kalah ngabatem jiga anu eueuh piomongeun. Jawab sateh. Lain jempe wae. Hayo ngomong. Si Turundul nyentak bari ngasongkeun iteukna ka hareupeun beungeut Aki Dongkal. Ye, nya, aya jang, nya saha kitu eta jalma teh. Ceuk Aki Dongkal bari undur-unduran sieunun ku iteuk si Turundul anu ampirkeun kana begeutna. Aing anu kudu nanya mah, saha eta jelema? Kalakah sia anu malik nanya Sarki. Buah weureu gadung sugan mah. Apanan aing tadi anu tumanya teh? Aih abong aki sia. Inya maksud aki teh aya hubungan naon ujang jeung eta jalma kitu. Bisa wau atawa kumaha kitu. Tembalna bangun anu reuwas. Wauh ti mana make jeung wau sagala. Maksud aing mah hayang nanyakeun. Naon pamaksudanana eta jalma pang ngadatangan ka maneh? Da geus bisa diteguh di mana-mana aya jelema anu ngadatangan ka maneh, geus pasti lain jelema bener. Aing yakin pasti jelema anu rek minang saraya pikeun ngadelekaan ka batur. Sok jawab. Nya, aki ngaku terus terang, tapi da lain ka kulawarga dunungan ujang ieu mah. Jadi asana teu macak ngarugikeun ka ujang. Cindakna teu aya sangkut pautna we. Jawab Aki Dongkal, asa bener we meureun nyarita kitu teh ceuk pamikirna mah. Kitunya. Apanan maneh keur waktu ti heula geus janji. Yen cenah moal ngalampahkeun pagawean saperti kitu. Naha geuning etah kalah ngalakukeun deui. Teu bener pisan sia. Itu dah mun ceu kitu mah aki moal tuang jang. Keun we da ka batur ieu atuh. Nu penting lain ka ujang atawa ka kulawarga ujang. Dasar aki-aki balagog. Abong dasarna manusa geus poek tina bebeneran. Otakna hese dibawa kana bener. Yeuh dengekeun ku maneh Sarki. Reka saha-saha oge angger teu meunang deuleu ngalakukeun pagawean saperti kitu mah. Jeung nabi si maneh hayang apal, eta jelema anu diteluh ku sia teh lancuk aing, ngarti? Aki Dongkal nepi ka mundur ngadenge si Turundul nyarita kitu. Saeutik oge teu nyangka, lamun datangna si Turundul ka tempatna teh geuningan ngeunaan jalma anu geus diwisayana sawatara minggu ka tukang. Nu taya lian nya eta lanceukna, lanceuk si Turundul. Ah mainnya, nyaha si kemen teu nyarita atuh ka aki. Teu nyarita naon? Saha si kemen teh Sarki? Si Turundul tumanya dibarung ku molotot ka Aki Dongkal. Nya eta taeun si kemen jalma anu nitah ka aki pikeun ngaguna-guna jalma anu ngaran si Damin. Da teu nyaho aki mah yen eta anu ngaran Damin teh lanceuk ujang. Balagog sia. Da moal apaleun eta jelema anu nitah namah bari nage. Moal apaleun eta anu rek disantet teh lanceuk wing. Urang mana eta jelema anu ngaran si kemen teh? Cik caritakeun naon masalahna make jeung ngawisaya ka lanceuk aing sagala. Ceuk si Turundul beuki jelas ayeuna mah. Yen bener lanceukna aya anu ngaguna-guna. Tapi anu teu kaharti ku manehna. Naha ari nyebutkeunana ka Kang Damin, ari anu keunana kalah kalanceukna. Tegesna nyatana nyiyayah lain kasalakina. Kieu caritana mah. Si kemen teh kasabna jadi tukang kuli ngaduk alias tukang bangunan. Manehna ngarasa siri ka baturna anu ngaran Damin. Kulantaran manehna ngarasa kaseehkeun. Kurang leuwih nama saperti kitu we. Nya datang ka aki pikeun menta tulung nyaeta pangneluhkeun. Tapi da lain ku aki deui diteluh nama. Aki oge ngajurungan si Boronjol keur nerapkeun ka sakitnya kitu. Aki Dongkal nerangkeun ka si Turundul. Sarua nasiah. Ki Boronjol deui teu kapok-kapok. Piraku kudu dimusnahkeun mah ku aing jeung si Boronjolna.
jeung siana oge Sarki dengekeun ku sia. Eta anu ngaran Darmin teh salakina lanceuk aing. Tah ayeuna teluh atawa pangwarejit pangirim ti sia anu ngaliwatan si Boronjol teh keunana lain ka salakina, tapi ka lanceuk aing anu awewe. Jadi wayahna sia jeung si Boronjol daek teu daek bakal meunang hukuman ti aing. Ngarti? Sok panggil heula ayeuna si Boronjolna. Geuwat sia Sarki. Si Turundul nepi ka hahaok nyaritana Kaki Dongkal. Bakat tingku ngarasa ambak. Ih, ulah jang. Ulah dibinasa aki mah. Aki janji moal sakali-kali deui nyaan ayeuna mah rek tobat. Asal ulah dibinasa ku ujang. Sabab aki resep kena hirup teu bahaya ngasaan deui kawin aki teh deui. Lantaran di ditu aya randa anu ngora keneh. Nurus tunjung sia. Layak kapatutna teuing. Gus aki-aki kitu make jeung hayang ka awewe, make jeung hayang kawin deui sagala rupa. Boro aki-aki anu ngarora oge jaromblo deuleu. Nong torogan aki-aki teh. Sok buru calukan si Boronjol cenah ka dieu ayeuna keneh. Unjung sumangga ujang. Ayeuna keneh ku aki cenah ka dieu si Boronjolna. Geus nyarita kitu. Terus Aki Dongkal gegereyeman mapatkeun jangjaukan pangondang jurig katut para siluman patalukanana. Tekung silila. Cilegedeug di hareupeuna nyaho-nyaho aya hiji jirim anu rupana pikasieun. Anu tayalian nyatana Ki Boronjol. Aya naon deui Sarki? Uing keur ngeunah-ngeunah hees dihudangkeun. Ceuk Ki Boronjol can nempoeun meureun ka si Turundul anu aya hareupeunana. Lain aya naon saburayot. Nying hareup ka dieu sia ngomongna. Si Turundul langsung nyentak Kaki Boronjol. Atuh puguh we lain deui reuwas tur kageta si Boronjol teh mireung aya si Turundul di dinya. Bari jeung dibarung ku kasieun anu lain meueus-meueus, pok manehna nyarita ka si Turundul. Geuninganan aya Asep endul. Hampura. Sugan uing mah eueuh Asep endul. Doh make jeung nyebut Asep endul sagala sia. Mujinya. Hayang dipikarunya sate ku aing meureun. Eueuh deuleu ngaran aing mah teu make Asep-asepan kehed. Mun anu ngarangna mah heueuh. Dengekeun ku sia burahol. Aing rek nanya ka sia. Sia rumasa geus nerapkeun kasakit jurig kuris ka hiji awewe anu aya di lembur ranca panjang. Sok ngaku sia. Si Turundul langsung merongos baritu tunjuk ka si Boronjol. Ngaran uing mah lain Ki Burayot, lain Ki Burahol, tapi Boronjol. Ki Boronjol kade ulah diganti ah. Sokomo make jeung ditambahan make jeung lair segala rupa. Uing memang rumasa geus ngageringan ka hiji manusia. Nu aya di lemburan uta jadi disebutkeun ku maneh euy. Calutak sia. Wanian make jeung nyebut euy sagala ka aing. Goblok sia. Bisi dibebekeun tas sungut sia nu gurawah teh ku aing. Nya teu meunang kitu uing nyebut euy ka maneh. Apanan biasa bangsa manusia mah mun ngomong jeung batuna teh sok make euy. Kitu sote lamun kanu geus akrab tur geus biasa deuleu. Ontong sok pipilueun da lain jelema sia mah. Jaba teu sopan deui. Sok teruskeun. Nya sudah teu nyaho uing mah. Jadi kitu. Dasar tadina mah lain reka awewena uing nerapkeun kasakit kuris teh tapi ka lalakina. Ngan teuing kumaha kalah jadi kena ka lalakina ka lalakina. Maksud teh ka awewena. Jaba apanan dari uing masa kadar panitah ti si Sarki. Jadi ulah nyalakeun ka uing. Saruana duanana oge deuleu. Manggeus ayeuna mah ulah silih tuding silih salahkeun. Kulantaran aing eueuh waktu pikeun lila-lila aya di dieu. Ayeuna aing menta ka sia supaya kasakit anu aya dina diri lanceuk aing sagancangna ku sia dicageurkeun deui. Sok buru. Ceuk si Turundul langsung wae kana intina. Kusabab manehna hayang buru-buru deui mulang ka imahna, imah lanceukna.
Ya ari sabenerna mah uing geus nyaho. Yen eta awewe teh lanceuk anjeun ti mimiti anjeun datang ka imahna oge. Matak sacara kituna mah da geus cager kasakit eta lanceuk anjeun teh. Geus teu karasa deui ateul jeung nyeri. Ngan uing teh jadi bingung ieu teh. Nah make jeung bingung sagala. Bingung naon bingung teh? Lain sakalian ku sia cageurkeun harita keneh atuh ari nyaho eta lanceuk aing mah. Si Turundul mencerong kana beungeut Ki Boronjol ngarasa penasaran. Duh jadi masalahna eta kasakit moal bisa leungit. Maksud uing teh kasakit kuris anu nerap kana beungeut lanceuk anjeun moal bisa ilang kitu wae sacara syariatnya mah. Uing ukur bisa ngilangkeun ka nyerina ungkul. Sawatara tapakna anger keneh teu bisa leungit. Aing teh hayang nyaho deuleu. Pokona lanceuk aing kudu cager. Pulih sacara sabihara sabihari deui ka Wasasari. Lamun sia teu bisa ngeuweuhkeun barandul jeung barentol dina beungeutna, wayahna dina waktu ayeuna keneh sia jeung sakabeh bangsa sia rek ditumpul ludeskeun kabeh. Jeung sia oge Sarki kapaksa ku aing rek dibinasa. Ceuk si Turundul tandes bari ngareret ka Ki Dongkal. Ulah atuh Jang. Ulah ngabinasa ka Aki keun bae si Boronjol mah. Licik maneh bae Sarki. Ari kawingkeun bae dibinasakeun ge ari manehna hayang salamet. Apanan uing masa ukur ngajalankeun parentah ti maneh. Ki Boronjol mendeli ka Ki Dongkal. Ngarasa keheul meureun pedah ka manehna kalah ngampekeun pikeun dibinasa ku si Turundul. Mengges kalah patuding-tuding jiga monyet ti penta wadal we sia. Adon silih suntrung jeung baturna. Sok kumaha carana atuh? Sangkan lanceuk aing bisa cager tur taya tapak dina beungeutna. Si Turundul nyeregkeun ka Ki Boronjol. Bisa wae eta kasakit dicokot deui ku uing. Ngan kudu aya gentina. Sabab uing geus aya perjanjian jeung Raja Jurig Kuris anu ngawasa kana eta kasakit. Perjanjianna di mana-mana uing nerapkeun kasakit ka saurang manusia. Waktuna teu bisa kurang ti satauneun. Jadi eta kasakit kuris teh bisa ditarik deui ku uing, tapi kudu ditepakeun deui ka manusia. Ya eta keur nyacapkeun lilana waktuna anu sataun tadi teh. Itu masalahna. Kudu dikasahakeun dipindahkeunana eta kasakit. Ngarti aing oge ari kitu mah. Nah make jeung bingung sagala kari pindahkeun atawa tepakeun we panyakit kurisna ka si Sarki. Da bohongan manehna anu nitahna. Apanan beres bener teu? Bener bae kuing dipindahkeun ka sakit kurisna kana beungeut maneh Sarki. Ki Boronjol ngareret ka Ki Dongkal. Gagabah sia nya caprek teh Boronjol. Mun eudeuh ke ka sia lain ka aing. Apanan sia anu ngalakukeunana ge? Apanan mah anu nitahna sia Sarki. Teu tanggung jawab sia. Ngeunah teu ngeunah eon atuh ari kitu mah. Hayang leupas tina tanggung jawab. Ki Boronjol jadi wani ayeuna mah ka Ki Dongkal. Bakating ku ngarasa ambek asa dimangpaatkeun hungkul ku Ki Dongkal. Ari tempo kieu kalah manehna anu nanggung sagala resikona. Kalah parea-area omong. Dasar aki-aki jeung jurig barodo sia. Kieu atuh ayeuna mah. Aing rek mere saran ka sia Burahol. Naon hesena balikeun we ka jalma anu nitahna teh. Saha tadi ngaranna teh Sarki? Si Turundul ngareret ka Ki Dongkal. Si Kemen? Ai heueuh kari kapikiran ku Aki teh. Heueuh balikeun we ka si Kemen Boronjol euy. Beres pan. Ki Dongkal ngarasa longsong ngadengi usulan kitu ti si Turundul mah. Ya heug wae atuh geus puguh kitu mah. Ayeuna keneh uing rek mindahkeun eta kasakit nu aya dina diri eta awewe kanu nitahna ka manusia anu ngaranna bieu disebutkeun ku si Sargi. Tah kitu we atuh. Namun hese teuing.
Tapi eta sakabeh lain dumasar kana paniatan aing. Sabab aing mah teu boga niat pikeun mulangkeun atawa malikeun kasakit kana boga niatna. Lian ti kitu awas. Ayeuna sia jeung si Sarki dihampura keneh ku aing. Tapi lamun sakali-kali deui sia duaan megawe hal anu sarupa kitu deui, ulah sambat kaniaya deuleu. Nista maja utama deuleu. Karek nepi ka nista, lamun geus ngatilu kalianana, artina geus nincek kana utama, artina sia duaan bener-bener ku aing rek dibinasakeun. Ayeuna aing rek mulang. Cacap nyarita kitu. Les jirim lemes si Turundul ngiles di hareupeun jirim lemesna Aki Dongkal jeung Ki Boronjol. Wanci peuting keur meuhejeuna sepi jempling. Pangeus si lembur kabeh geus pada nyorang impiana sewang-sewang. Ukureangna sora jangkrik jeung gaang mapesan simpena alam peuting. Dina kayaan kitu, si Turundul anu keur sila di jero kamar katempo lalaunan ngabentakeun panonna. Terus gigisik bari ngalempengkeun kadua sukuna anu karasa cangkeul tur sing sireumeun. Kawan tu balas kulila teuing diukna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.